nepi kieu. Idin, di mana? Abah, di mana? Moal kitu ka pasar baru meuli baju bedug. Lamun ka pasar baru kudu ngajakan. Aha, pasti di dapur keur nyarieun Indomie dicengekan. Cik urang ontrog heula ka dapur. Bah, keur naon hayo? Gelo, kete kurang ajar ka kolot ngareurewas. Seuri si laing kehet, naon atuh ngareurewas ka kolot? Teu aya nanaon abah. Nya terus si laing ngareurewas abah erek naon? Teu rek nanaon bah, sugan Udin teh abah keur nyieun Indomie dicengekan, mata ku Udin didarkeun. Ah, kamana wae si laing mah ngomong teh piraku deui abah nyieun Indomie dicengekan, lamun nyieun kopi hideung nya. Dasar aki-aki bedegong, lamun lain kolot geus kudu dipalidkeun ka Cikapundung. Abah mah walaupun geus kolot oge kuat keneh ka parawan mah. Nah, parawan bah. Salah. Maksud abah teh walaupun abah geus kolot oge kuat keneh puasa mah. Nya bah. Ya mata keur marane nu ngarora sok sing rarajin puasana, salatna, tarawehna lain ngagarodin ket. Keur ka saha eta teh bah? Keur nu rumasa we. Ari abah mah lain nyindiran lain nita cuman ngelingan. Bener oge bah, da ari ibadah mah lain kudu dititah ku batur, tapi ku diri urang sorangannya bah. Nya maneh rek kitu wae hirup teh. Cik atuh ieu teh 2022 batur sahur milu sahur, batur buka milu buka, batur lebaran milu lebaran, batur kawin pipilueun kawin. Hiji ge teh kaparaban, geus ulah pipilueun batur kawin mah hiji wae ge teh beak. Kunaon si laing seuri kos nu ngarti. Teu ngarti, matak Udin seuri oge, maklum masih SD can nepi ka dinya otakna bah. Budak mah sakola we cing bener, belajar cing rajin ulah poho we nabung. Sok nabung tara? Oh sok bah ari nabung mah. Di mana? Di Alparet. Lain nabung eta mah tapi jajan ket. Abah, ari si Idin ka mana? Nah, si laing teu apal. Teu apal bah, matak nanya oge. Cugan teh apal. Ari abah apal. Sarua abah ge teu apal. Batal teh nya puasana malidkeun aki-aki. Nyang geus abah mah rek nyieun heula sayur taraje. Kumaha abah we rek nyayur taraje, nyayur jojodog, ngaura blun teh oge pusing.